Iya, ngabersihan kebon sampai segala dek kieu. Tinggal ngajual we ieu mah. Beunghar ngajual sakieu oge. Tinggal nu nawar sugana ya nu nawar ka dieu. Bersihan lewe anu mah. Duh, piduitan aya itu tapi sampeuna can menang. Mahanya ya. Duh, kebenaran ya aya tukang ieu nu ngayekeun sampe meureun ya. Mang. Iya. Kadi heula Mang, sakedap. Kumaha? Kadi heula ya, di dieu ya. Kela. Aduh, ya disenal heula ya. Aduh, ripuh yang sekolot mah. Siap di dieu heula, ngangin heula. Siap. Liren heula we atuh. Aduh, yang lain Mang. Ieu teh. Kumaha? Ditinggal teh kebon Mang teh ning ieu teh sarae sampeuna teh. Gayanya? Wah, atuh ieu mah. Sampe gaya ieu teh. Ieu teh butuh sampe ieu teh. Butuh sampe? Diborongkeun moal. Kayak orang pikir heula ya. Asa butuh duit ya kula teh ya. Atuh mending borongkeun we. Ai butuh duit mah. Kira-kira wani sabaraha Mang eta? Ai kamari mah ieu ngaborong kebon nu dihanap nih. Nu di ditu. Nu upih. Nu upih. Kamari mah hargana teh 1000. 1000 sakilo. Ieu mah pan ku sabab diborong meureunnan kumaha kawani meureunnan anu morongkeun jeung anu ngaborong. Kira-kira atuh 1.500 mah beunang ya. Wah, 1.500 mah atuh mah kabagean meureun. Pan eta nu dialana ge mah tus perak abi teh. 1.000 nya. Kayak tuh. Jigana bakal sadayana ieu diborong. Sadayana we da pameng. Sadayana diborong 1.000 nya. Paling 1.000 ieu teh. Kumaha meureun ieu teh aya meureun kana 40 tangkalan moal ieu teh nya. Bakal langkung jigana 40 tangkal mah. Da dieu melak teh itu kana 50 teuk-teukan. Nya dipasikeun moal 1.000. Pasikeun lah 1.000 ge wios lah. Nya bade dipasikeun wae atuh sakitu. Mangga we lah sakitu ge wios. Nya atuh siap kayak gitu mah nya sing batian ya Abi. Nah, kitu mudah-mudahan ngarah paleuwih teh akan meunten. Nya kitu. Wah, sing getong ke mah tuh tamihan deui melakna. Siap ke mah diparatkeun ka dieu ya di kebonan sampe. Ya atunya ku abi dibayar. Oh, mohon. Ya, so atuh deal heula nya aya nama. Deal namanya. Bade ira didamel kinteuna. Oh, dinten ayeuna we langsung lah. Langsung didamel. Ya, aya dapat damel itu bakal kadarieun ke. Oh, mohon. Nah, paming kitu mah tos deal nya ieu teh. Nya. Abdi bade mulang heula itu aya bujengan deui. Oh, mangga atuh nya. Mohon. Ya, so atuh. Siap atuh. Mangga, ayo sok geura damelan. Ya. Nuhun nya ieu. Ya, sami-sami. Aduh, kebun sampah di dunungan aing dijual sia. Pungana mayarna tara loba wae tara gede wae puas ya. Peker arah barudak. Aduh, bunga ya ngajual kebon batur, kebon sampah dunungan. Sugan we mal maka ka dieu dununganna. Urang ngebalik di heula. Aduh, ya. Bakal seubeuh beuteung atuh ya. Ngajualan sampah. Dek nempo kebon sampe ayeuna mah. Kumaha sih. Itu teh juga lain si Sopo. Kan tadi teh nitah si Sopo. Terbalik ieu mah bangsat ya. Weh. Nanaonan eta kebon sampe aing. Teu balik sia. Bangsat sia. Bangsat sia. Naon-naonan anjir di kebon aing ya. Tadi ngaborong urang mah tina anu dicotom ning nu gede-gede. Ngaborong saha ieu mah kebon sampe aing. Teuing teu apal da urang mah borong we ieu kabeh sakebonan ieu mah. Geus kurang. Nu make cotom ning tadi gawe di dieu nu bogana mah. Bawa si Sopo tah.
Ah, ieu mah teu balik. Enggak sih, kurang uruskan yuk. Ieu mah mau Ayo balik. lah. Diuk lah, diuk. Ieu mah kudu dibereskeun ya di dieu. Heeh. Kumaha ieu teh tadi caritana teh ya? Tadi teh urang teh butuh barang sidikan sampe. Kabeneran di dieu ye aya nu bogaeun sampe, malah make ricaangan tadi teh di dieu teh. Kurang teh gerawan we. Tawar we kurang teh tek diborong. Pek teh mikeun euy 1.500. Wah, teu balik ieu mah boga pagawe teh. Kalah dijual. Ieu teh aya 100 tangkal. Sedangkan satangkalna teh itu 2.000 sampai ieu teh. Ayeuna beutina geus alus. Sakedeung dige bakal dijual. Atuh sakitu mah rugi nomokan. Sedangkan ieu teh kurang teh bete geus dibayar geus deal-dealan 500.000 kabeh ieu teh borongna teh. Wah, bener si Sopo ya. Pagawe teh. Dititah digawe, kakak dijual kebona. Minculak teuing boga pagawe teh. Pokokna mah urang mah teh yang apal we meureunnan ayeuna mah. Mun ulah sampe meureun balikeun di duit 500.000. Baik lah pokoknya mah ieu mah kudu panggil heula jeung si Sopona ai kitu mah. Kurang rek di tangan heula si Sopona. Ngan ieu kebon sampe ulah dikukumakeun. Soalnya ieu rugi sakitu mah. Moal kebon sampe mah urang rek balik da ayeuna ngan wayahna we duit kudu aya isukan. Pokoknya mah kieu atuh ayeuna mah rek neangan heula we si Sopona ka mana ya. Pasti duitna ku manehna. Kudu dicokot heula. Hampura geus diomongkeun. Heeh, hampura urang ge nya. Ieu mah teu balik pagawe aing ieu. Hayu Dijual. Teu balik si Sopo mah.